Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Meliana Putri ti kelas 10 hiji siji bade macakeun puisi tentang indung. Indung. 8 bulan kuring dikandung. Bro ka alam dunia dipapag kadeudeung. Kanyaah indung ka kuring. Moal kaukur sanajan saluas bumi. Tayap pituah anu endah selain ti indung. Tayap kadedeh iwal kadedeh indung. Doa jeung pangharepana satia maturan renghap napas kuring. Indung nu nganteur kuring kana kadewasaan. Mapag harepan jasa jeung pangorbanan anjeun moal bisa diganti ku saeusi dunia. Ridho Allah aya dina ridho anjeun. Wassalamualaikum. Sekian. Sakitu kapi hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.